Sampurasun pamirsa, tetangga sareng simkuring dina pitutur hirup. Dina dangat ayeuna simkuring baris ngaguar hiji pangandika Gusti anu nyebatkeun kami henteu samar kana sagala pikersaeun ka marane. Nyaeta sejak nyenangkeun lain rek nyelakakeun, sejak merek pijamugaeun ka hareup. Pitutur ieu biasa janten pangingat kanggo urang sadaya tumali sareng kaayaan ayeuna anu nuju geunjleung pangingat sadayana pada uninga dunya ieu danget ayeuna nuju seueur pisan gangguan malihan seueur anu nyebatkeun yen mangsa kapayun teh mangsa anu poek anu meredong anu teu aya pangharepan. Nanging ngalangkungan pitutur ieu urang tiasa uninga yen pitutur anu dipaparinkeun ku Gusti mah Gusti parantos ngararancang pijamugaeun ka hareup. Ieu pitutur mangga urang cepeng ku urang sadayana supados urang tiasa museur ka Gusti anu parantos nyayogikeun pijamugaeun kanggo urang sadayana. Janten sareng Gusti mah teu aya hal anu disebat madesu atanapi masa depan suram, tapi mangsa kapayun anu pinuh ku pijamugaeun. Hatur nuhun. Amin.